nyana teu hirup mun lain dicai. Maksud bahar tadi dia cai, dek di laut tah, dek di empang tah, dek di walungan tah, dek di sisadane tah, dek di empang urang tah, asalnya na hirupna dicai bae eta laut ngaranna heulanan keur carita panjangna jeung umumna tah eta teh halal asal nu hirupna dicai halal. Itu kumaha lamun hirupna dicai jeung di darat bigila pimma ya isupihi wa fil bari perbeda binatang nu hirup di laut jeung di darat contona kos kepiting ka sirton ta eta mah haram kunaon atuh urang ngadenge di Jakarta kiai nu berudang-udang ngahalalkeun kepiting goblok ta kiai teu mondok kajian kuku mage sakola sanawiyah doang jadi kiai teh budak tolol dah loba jasa orang kebun jeruk datang ka imah kula jelema gedean mangga ning nu keur deuk calon bupati teh ya pamajikanna sok datang bae nyaritakeun nyana saya habis dari puncak cek nyana teh sama rekan-rekan habis ngapain habis makan-makan apa itu yang dimakannya kepiting cenah Pak Kiai. Kepiting apa rajungan? Kepiting. Sekali deh kepiting apa rajungan? Kepiting. Siap beneran berarti kepiting. Tahu enggak Mbak rajungan? Tahu. Rajungan yang kuning-kuning, yang hitam-hitam. Nyada kos beban teh gitu. Ya budak bangun beban ya. Di kepiting itu enak, bukan enak lagi. Enak bener nanti saya bawain. Sial. Aduh, cara naon geus dik mawakeun ibu budak aing. Tanya gukula, "Mbak, itu kepiting. Udah lama makan kepiting?" "Udah lama." Sekian sejak itu aja kiai yang itu ngehalalin. Dulu katanya haram katanya. Tapi pas ada kiai ngehalalin di Jakarta, ya udah pada makan. Dia yang tanggung jawab nanti di akhiratnya. Waduh. Gitulah di Jakarta kula jelas-jelasan teh. Mau diceritakan jelemana sering ke imah akhirnya kukula dibejakan sampaikan ke kiai sana kalau ketemu lagi suka ketemu saya suka pengajian di dia sampaikan dari Pak Haji di sini tolong sampaikan kepiting itu haram kalau dia nggak tahu dalilnya mondok disampaikan kunya marahnya bahkan pernah cina di televisi ge aya ngutarakeun bahwa kepiting itu halal tanyana bener kan aya di televisi kan bener sih mah dasar tok nonton TV kayawan sia gua aing teh sia aduh baingan teu huzu bae salatna eta gitulah kepiting teh haram lantarannya nama hayun pidaren hirup da di dua negara di laut hirup dicai hirup di laut hirup di darat hirup nayeuna fil barri wal bahr ngaranna eta haram ya kepiting haram buaya eta buaya dicai hirup di darat ge hirup iya kan buaya darat melulu ya eta haram. Assalamualaikum. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahr وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون والله
lamu bibaradi uhilla lakum dan halalkeun lakum kade sira kabeh ayyuhan eling-eling manusia halalan kuntum muhrimina iku pirang-pirang kang halal ana sira kabeh atau kang ihram kabeh den halalkeun saydul bahri apa buburon lautan anda kulung yadamangan sira kabeh ing saydul bahri wa huwa ma la ya'ishu illa fi lan utawi saydul bahri ku barang kang ora nana urip ya ma angin ing dalam bahri kasamaki kaya iwak banyu bikilapi ma ya'ishu fihi kalawan berbedane barang kang urip ya ma ing dalam bahri watul barri lan ing dalam daratan kasurtani kaya kapiting wa ta'amu lan bapanganane bahri ma yaqdhibu tiga sebarang kang ngabuang ya bahri ing mamaitan ane mati badan kena arah-arah ngawe kesenangan tamtian tegese nyenangaken lakum kado sira kabeh guluna kang mangan sira kabeh ing mata wali sayyaratilan kena arah-arah lumaku lubasapirina tegese ngalancong kabeh mingkum saking sira kabeh adazawaduna ugang gawe bakal sayyara kabeh ing mata urima alaikum lanan haramkan ing atas sira kabeh saydul bari atau buburan daratan wa huwa lan utaya saydul bari ma ya'ishu ku barang kang urip ya mabihi ing dalam bari minal wasil mako saking sato kesit kang dan pangan antu sayyidu ngenta ngabuburan sira kabeh ing saydul bari paduntung murumain dalam salagi nalanggang sira kabeh ku pirang-pirang kang ihram kalau sadahu magalamun ngabuburan ing saydul bari halalun apagang halal balil mori mauglu magaiku tetap gadong kang iram mutawi magaiku nang gadong kang iram mutawi mangane saydul bari kama bayanat sunatu gaya barang kang martalagan wing maba sunatu hadis Attakullah lan badawadi siraga bing Allah alladzi la tusyrun kang ilahi maring Allah balaga tusyaruna den kumpulkeun sira kabeh den ngiringkeun sira kabeh den kumpulkeun sira kabeh. Ieu ayat jaritakeun masalah buburon ngabuburon nalika keur ihram. Ai ihram mah kuduna di Mekah. Moal bisa ihram di Cikupa. Ihram mah kudu di Mekah. Teu bisa di urang. Ai ihram eta ngaharamkeun naon nu tadina halal make aturan agama. Boro-borona naon make kopiah ge nu kuari urang sunah. Engke mah haram keur ihram mah. Antek bisi aya nu teu make kopiah eta keur ihram. Kemudian teu meunang make baju na ngaput, samping na ngaput teu meunang. Kudu kosboy bae kitu ngalambangkeun bahwa diri urang teh kitu bakal hina. Teu presiden, teu raja, teu menteri, teu gubernur, komo RT masuk pira RT atulah. Jabatan pangluhur-luhur na RT. Udah geus kahandapna geus udah. Eta teh kabehan dilepaskeun we ihram mah. Sanajan tadina sok make dasi teu meunang keur ihram make dasi. Jore ongko. Atuh masa pira make dua helai ju di dasian naonan ieu budak. Bawa ka grogol temen nu kieu mah. Eta ihram teh geus kitu. Tapi di Mekah kuduna ihram mah di ditu di tanah haram. Nyokot mikotna di tanah halal geus ditangtu-tangtukeun ku Kangjeng Nabi di mana arahna jang nyokot mikot teh
bagi orang Mekah bisa ka Tanaim, bisa ka Ja'ranah. Nailah nu ihram dilarang diantarana atuh teu meunang make sesengitan, teu meunang ngisiran, teu meunang gitu motongan buuk, teu meunang motongan kuku, teu meunang make pakaian anu meunang ngaput. Bagi lalaki, bagi awewe teu meunang nutupan beungeut, teu meunang nutupan dampal leungeun, di antarana teu meunang jima, teu meunang nyium ka pamajikan keur ihram mah. Oge teu meunang ngabuburon hewan, ieu keur ihram teu meunang. Ieu larangan keur ihram. Cek di dia uhilla lakum saydul barri wa ta'amuh, dihalalkan karanjeun kabeh ayuhan nas wahai para manusia, halalan kuntum muhrimina rek nu halal kabeh atawa anu keur ari haram saydul barri bahri ngabuburon binatang lautan. Teu naon binatang laut mah, binatang laut mah kudu halal kos urang atawa di Mekah kur nu teu ihram atawa keur ihram bisa bae halal bae saydul bahri mahalal. Teu naon ngabuburon neangan lauk mancing, tapi nah mancingna lain cara mancing di urang bloon tah mah. Mancing di urang mah datang jelema nu keur puyeng ka tempat pemancingan, meuli nyana 5 kilo, hajuku nyana dikaempangkeun bloon teh coba. Atuh mendingan dibawa ka imah tolol tah budak. Meuli 5 kilo aju dikaempangkeun teu lain teu bloon eta. Aja dipancingan ku nyana, goblok nu teh coba eta. Je nu tolol ge cager deui eta. Eta mah terus bae unggal poe tolol bin goblok eta mah. Masyaallah. Atuh pikir ku otak coba atuh. Aya mancing mah tuh di ditu di laut, di walungan, atuh di mana bae anu jelas aya laukan. Anu nyanana atuh kira-kira bakal meunang ieu mah meuli heula. Coba otak pasang atuh ku sia goblok. Ieu tarolol ieu. Masyaallah, masyaallah. Eta otak diteudeun di mana paingan pamajikanna marah bae. Marah. Ya Allah ya Rabbi, datang ka dinya eta ai baheula mah menteri paruyang di kantor teh berbagai permasalahan numpuk. Saminggu sakali atau per 2 minggu nyana nu hobina mancing ngareah-reahkeun pikiran. Eta lah geus disadiakeun nang meuli anak buahna terus dikaempangkeun di pancingan kunyana. Atuh emang edan ieu teh menterina ge atuh. Sedeng teh mancing. Kuari mah tukang ojek meuli 5 kilo aju mancing nang nyana meuli kunyana di pancingan. Kunyana dibeuli deui ke dikadinyakeun di pancingan deui bebeskeun habak nu kos kitu. Nah naonan eta. Aduh ya Allah ya. Tah mah keur carita jelema baik nu halal maupun anu keur ihram ngabuburon lauk sah halal. Nu dimaksud saydul bahri teh maksud nama antakuluhu wa huwa ma la ya'isu illa fihi. Halal di daharna. Nu dingaranan saydul bahri eta adalah binatang anu teu hirup kecuali di cai. Binatang nu teu hirup di darat, hirupna ngan di cai doang, kos lauk. Bentukna teu kumaha bae. Bentukna teu kos totongkol biasa, kos pepetek biasa, kos japuh biasa tah mah. Kos lauk kitu. Tangeri mangga kakap eta mah geus jelas. Ieu mah aya lauk bentukna teh ieu mah kos anjing.
kos anjing we kos anjing tapi lamun dikadaratkeun paeh ulah sieun-sieun barang meunang deui mancing ieu mah bentukna kos babi bae babi barang dikitukeun ja ieu mah kos babi kadaratkeun loyo nyana lempang setik loyo oh berarti mah binatang laut halal mancing deui urang barang dipancingan deui ja ieu mah kos mbak mbak ye nah kurang ditanya mbak saking pundi masih di Solo doang ya oh ternyata kurang barang ditaliti oh ieu mah lauk terus dikadaratkeun biasa ngoser setik bangun paeh lauk ieu mah pencit goreng mah besi mancing meunang kadelna kos simbangan ulah dikakamarkeun we heula sia make deui lain digoreng diasupkeun ka kamar dipigawe heula blon tah ieu bentukna sanajan kos manusa tetep bae lauk bae halal bae de kos kumaha bae nu ngaran lauk eta adalah halal cirina asalnyana teu hirup mun lain dicai maksud bahar teh di dia cai dek di laut tah dek di empang tah dek di walungan tah dek di sisadane tah dek di empang urang tah asalnya na hirupna dicai bae eta laut ngaranna heulanan keur carita panjangna jeung umumna tah eta teh halal asal nu hirupna dicai halal itu kumaha lamun hirupna dicai jeung di darat bigila pimma ya isupihi wa fil bari perbeda binatang nu hirup di laut jeung di darat contona kos kepiting ka sirton ta eta mah haram kunaon atuh urang ngadenge di Jakarta kiai nu berudang-udang ngahalalkeun kepiting goblok tah kiai teu mondok kajian kuku mah ge sakola sanawiyah doang jadi kiai teh budak tolol dah loba jasa orang kebun jeruk datang ka imah kula jelema gedean mangga ning nu keur deuk calon bupati teh ya pamajikanna sok datang bae nyaritakeun nyana saya habis dari puncak cek nyana teh sama rekan-rekan habis ngapain habis makan-makan apa itu yang dimakannya kepiting cenah Pak Kiai kepiting apa rajungan kepiting sekali deh kepiting apa rajungan kepiting siap beneran berarti kepiting tahu enggak mbak rajungan tahu rajungan yang kuning-kuning ini yang hitam-hitam nyada kos beban teh gitu ya budak bangun beban ya kepiting itu enak bukan enak lagi enak bener nanti saya bawain sial aduh cara naon geus deuk mawakeun ibu budak aing tanya gukula mbak itu kepiting udah lama makan kepiting udah lama sejak itu aja kiai yang itu ngehalalin dulu katanya haram katanya tapi pas ada kiai ngehalalin di Jakarta ya udah pada makan dia yang tanggung jawab nanti di akhiratnya waduh gitulah di Jakarta kalau jelas-jelasan teh mau diceritakeun jelemana sering ka imah akhirnya kukula dibejakeun sampaikan ke kiai sana kalau ketemu lagi suka ketemu saya suka pengajian di dia sampaikan dari Pak Haji di sini tolong sampaikan kepiting itu haram kalau dia nggak tahu dalilnya mondok disampaikan kunyana marahnya lah kan pernah cina di televisi ge aya ngutarakeun bahwa kepiting itu halal tanyana bener kan aya di televisi kan bener sih mah dasar tok nonton TV kayawan sia gua aing teh sia aduh baingan teu husu bae salatna eta gitulah kepiting teh haram lantaran nya mah hayun pidaren hirup da di dua negara di laut hirup di cai hirup di laut hirup di darat hirup na ieu fil barri wal bahr ngaranna eta haram ya kepiting haram buaya
eta buaya dicai hirup di darat ge hirup. Iya kan buaya darat melulu ya. Eta haram tete. Bangkong gua di bangkong dicai hirup di darat ge hirup. Kemudian gitu keong dicai hirup di darat hirup beda jeung tutut mah nyana mah dicai doang. Tutut coba nyebut tutut ulah monyong sia tutut. Lamun bisa nyebut tutut teu monyong diberein nopa. Tutut hese. Eta tutut mah nyana mah hirupna dicai doang di darat pae tutut mah. Mantak halal teh mah tutut mah tapi keong mah dicai hirup di darat hirup. Nah eta haram hukumna. Hukum haram teh cek usul fikih mah laisa lil a'yan balil pa'li. Ieu cerita hukum heula. Jadi caritaan haram teh ngadaharna migawe ngadahar tah haram. Adapun ari aya disagigireun urang mah teu najis ieu komo hirup dibabawa ku urang atuh teu naon. Urang salat mamawa bangkong hirup atuh teu naon. Keur cerita usul fikih mah geus kitu tah. Aya bangkong hirup urang di kantongan ka dieu ye. Tah, kantongan resletingan kangkongna. Aya kena kekerpekan sia. Allah, atuh teu teu naon. Haram so teh ngadaharna atawa mun paeh bangke lain deui masalah. Ngadaharna haram. Ari teu didahar mah ku urang, nempel ka urang, bawa salat atuh masalah. Nu mantap paklukna laisa lil a'yan cek dina jamul jawame mah kos kitu. Jadi hukum teh tibana laisa lil a'yan bal lil pali. Nu mantap lamun aya jelema nu ngaharamkeun sapeker kemudian nyana deuk salat di masjid. Nu aya sapekeran sapekerna teu dipasangkeun cak nyana teu sah ngaji deui. Ngaji deui buka jamul jawamena. Asal buka bae aing teu bisa. Ya sok kabalinger neuleuh nu ngaharamkeun sapeker teh asal aya sapeker masjid aya sapekeran teh sah sia haram. Kurang emang aya sapekeran. Ya ngadu jeung aing sapeker teu ditonggong aing salat geus. Dipunggu ku aing geus aing salat tanggung jawab Allah ngasahkeun ka salat aing. Pendek tah budak pikiranana. Sapekerna di luhur teu sah salat aya sapekeran. Blon. Teu ngaji jamul jawame temen nu kos kitu mah aji heula usul fikihna. Gitar haram so teh paluna tong treng tah eta tong trengna. Ai kitu mah gitar ngajedog di dinya. Eta teh dipikir eta teh naon teh mah kos kitu mah. Atuh kurang dibawa geus aing mah di dieu ditong ngoled bae di tukang talian kaok pake salat Allahu Akbar nurutan Oma Irama geus sabar jasara satalil pakli na kaya ge tak keur carita hukum mah kos kitu. Jadi urang lamun caritakeun hukum itu panjang keneh dongengna nu mantak serahkeun bae ka ahlina lah geus ka Imam Syafi'i. Sebab ngabongkar-bongkar hukum langsung ti jamul jawame sok loba nu salah. Mana nu salahna? Nu salahna barang dibongkar dina jamul jawamena timbul hukum anyar. Ternyata riba jadi halal. Kredit jadi halal. Aya tukilanana dibaca kukula. Teu becuseun ieu budak ieu. Kiai nu nukil teh halal caknya teh di jamul jawamean. Ngaji deui jamul jawamena ulah make paham sorangan coba ti guru nu bener mahamna. Eta teh usul fikih mah kos kitu salah bae maham kos mantek bahaya.
itu salah baik ke urang yen muqaddamah sugrona muqaddamah kubrona atuh natijana bakal salah geus taliti heula ku urang muqaddamah sugrona taliti muqaddamah kubrona kakarak engke bijil natijahna ge bener kitu keneh ieu dina hukum nah ieu taliti heula ku urang ieu teh ka mana ieu sabenerna haram teh ya kana ayeuna kana zatna atawa ieu teh kana pagaweanana nah tergantung naon endek di hukumanana eta naon teh asal geus bicara hukum beta aja bae puyeng cenah aing itu sih mah lain bicara hukum ge puyeng bae ieu asal ngaji bae puyeng jangan nonton TV mah teu puyeng-puyeng di jam 9 datang ke jam 4 neuleuh main bola sugan puyeng teu tapi ngaji mah dibere besa jam geus neuleuhan jam bae demo ka guru ya Allah ya awak urang can bisa dibawa ka sorga can bisa dibawa ka sorga kalawan nemen nemah gitu ai ka sorga mah hayangan jalanan neraka heula babalang batat tayeh uhilla lakum dihalalkan karanjen kabeh baik anu keur halal maupun anu keur ihram saidul bahri ngabuburon binatang lautan yakni ngadaharna halal wa ta'amuhu jeung kadaharan laut yakni ma yaqdhifuhu maitan naon bae anu dilemparkeun ku laut jadi bangges jadi bangke yakni anu terbengkalai di laut anu ngambang di laut anu kanyahoan di laut na ieu paeh termasuk kana bangsa uyah-uyahna eta ta'am halal dek binatang nu hirupna ku urang dibuburon dijaring dipancing jeung sajabana halal dek anu geus terdampar di atas laut di pinggir laut halal bae pokona mah ieu laut mah laut Kangjeng Nabi at-tahuru ma'uhu al-hilum mitatuhu caina suci bangke nage halal urang ngalawudu di laut halal sah minum cai laut oh masalah laukna lauk urang menang lauk halal cenah digoreng heula mangga cenah minyak dek di dahar atah bae mangga masalah asal ngadahar nu atah mah ulah deket kucing doang sakitu doang geus cak kucing jipan sarojeng aing moal kebel asananya sasadana kos aing cak cenah ngeun keur carita halal bae urang menang endet budak bari teh nyawan ka endet teh anak gabus ngaranna endet boncel tah ngaranna boncel atawa endet leutik segede kieu moal aya boncel gede moal aya boncel mah leutik sebab ngagedean jadi gabus jadi boncel mah leutik eta kos kitu ngaranna anakna eta kurang barang menang mancing di kiki bagus sama 3 busek yana bagus lakum walisayyarah mata ante maksudna tamtian karena nyenangkeun ka aranjeun kabeh takulunahu pikeun jadi kadaharan ku aranjeun di dahar mangga ai bareki mah walisayyarati jeung pikeun anu lelempangan jauh musafirin minkum yatazawadunahu jang jadi bebekelan kurang dijieun timbel ndek ka Surabaya ndek Zarah Wali Songo teh boga lauk alhamdulillah loba jasa sakilo ge ieu mah oreng teri digoreng terima pan bisa digoreng digaringkeun sabulaneun bisa digoreng pakai bebekelan mangga atawa didengdeng dideeng cek urang Bandung mah dibelahan diamisan eta kan kuat seminggu 2 minggu
atawa ieu mandeg sakalian doang digoreng bae atawa dipindang dibawa menang jeung masalah walis sayyarati Allah ngabebaskeun kahalalanana pikeun didahar ku aranjeun sebagai kaladatan kanikmatan oge pikeun sayyarati jang bebekelan bagi jelema-jelema anu nyaba halal ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan tok dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jajalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya kan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dieu ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh nu zarah bener nu zarah teu bener sarua bae sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar aing gerek maot kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah itu bener minta info naon nu keluar heuy eta kos kitu teu bener nah ieu Syekh Nawawi kabelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi diderot ti mimiti tidieu kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makam Syekh Nawawi bletrok potong beko nyokot deui nu anyar pas pelobah dia bletrok deui potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalagaan nu terakhir nu kabeh mamuriang dan nu kabeh mamuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah cak Raja Pahad teman di Rahman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada urang mun jarah di dieu pas tembok pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak
nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi jelema leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS mah terus terang bae sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah kedua orang PKS kumpul di mata kan ngobrol menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS saya kiainya aduh budak cabokeun doang ceuk urang kiai si bebeja teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae kayak kanyahoan iya polisi kita kudu bebeja kayak kanyahoan iya polisi abri teh kudu bebeja kayak kanyahoan kiai kayak kanyahoan oh orang kiai Golkar aduh kanyahoan iya orengan anu sok ngarusak kekiaian teh iya aing greget jasa buku ka Golkar mah sok Syekh Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ieu dibaca ku ulama Mesir kaget nyana di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis Jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu bae teh rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo sia berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaharti, mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif? Sakitu doangnya nama. Kaif? Wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah 3 hurufna kaf ha kaf iya pak nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapakna patut paling edek menta beas
Yuk panjang jasa surat. Waduh, yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh, sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh, malam kehujanan, keanginan, siang. Atuh teh mah di luar bae budaknya. Hitung-tung nangan seetik doang. Tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti kita tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Panjang ting. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkeun aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Kayak eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, guys. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilagah. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat menang cauh hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Eta teu bagus data, teu bagus ieu keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha? Bada Isya, geus datang ka dinya. Langsung bae geus, langsung beres. Amin amin. Geus bae bubar bae. Masyaallah berkatna katuhu kenca. Datang ka potong. Gede teh hebat eta nu geus kitu beres. Singkat padat geus pokona. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, tausiah. Capek aing mah tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7 aya 15-an mah tausiah. Nek nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman gua teh kos garar itu mah lulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran, kaaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaepate kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaepate kitu eusina. Dijawab ku Syekh Nawawi, kotu aing sanajan cicing di sisi laut, loba memang lauk mah, tapi aing mah tilok gadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah. Tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah, aya wiridna Allahumma ya aliyu. Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya ta eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba tah akur-akur aya burung. Ulah ngadahar laut. Eta kae santri ngadahar ai ka kiai na bareng 5an ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar pan sia ngadahar lauk emang tepat patang aing pan sia ngadahar teu meunang nang sorangan nang batur-batur teu naon sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an mana tuh uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarat. Menang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Atuh sia deuk pantang naon atuh ka kiai.
Eta menang batur teu meunah, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba eta. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadahan. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog paling lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog teh bisa, endog mah meunang. Ulah ge beubeuremna puputina mah meunang. Oh, udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna naon sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Henteu mentak pinter otakna. Masya Allah. Masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ai Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta Ki Abdul Karim. Wah, waduh. Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu jasa Syekh Nawawi, Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya sia. Ayo sia bongan make jubah sia. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter teka harti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula itu dibeja aku bahwa kiai nu ieu geus jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu banyak pengarang bisa teka jawab. Ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham. Cek Syekh Nawawi tambah deui. Ayo kuari mah. Penganun dek nanya-nanya silakan. Bertubi-tubi ngomong. Terus dijawab-jawab. Cek ulama ieu tadi mah bodoh pan kuari mah pinter nya. Tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah heuh sia sakitu bete bisa awas geus kuaing henteu nyalalin heula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus sia teu bisaeun ka dia make baju jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh kitu. Begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cak yana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyang tah bangunan weh cek jana dikeukeun deui beres deui cak kudu dijawab teu menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini urang mah kopea dengdek datang tak biasa-biasa bae urang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah oh pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan woi teh kieu keun deui rapih deui geus ya Allah teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi Masya Allah
kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna, dilempengkeun istiarahna, majazna, dilempeng-lempeng karti bae kurang. Cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi, masyaallah moal kaharti. Moal bae kajen ku, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar, dipretel, dimuprodat jadi bae kaharti. Waduh, alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara Asana, taneuhna beak. Tanah beak gunung hajat nyokot, gunung hajat nyokot. Oh, pokoknya mah dicarokot di karari kau mau kunek masang buntut mah minta impo. Minta diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya. Lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masyaallah. Jangan kuno boga, iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab. Lantaran Syekh Nawawi nah henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah. Di mana ieu Syekh Nawawi teh? Geus sugih jasa nu boga percetakan kuari ngeuk dibikeun hartana ieu. Percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya na. Teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung. Kula mah nu penting mah mangpaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun kuari wow. Kudu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova, justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni. Oh, bigori izni anu nakilihi teu meunang. Kitu menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mah enggak bae. Cara Syekh Nawawi. Ih, di urang mah tidak boleh. Awas, naon sebabna? Aset besi leungit. Aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun, nukil mah nukil teu mangpaat. Naon sebabna? Lantaran orientasina aset lain kamangpaatan. Lain kamangpaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan ku nu bogana. Ih tetep bae aya padahal mah nyumput nya nang besi kapanggih. Sika panggih ka aing diberejang naon eta duit isuk page-toge pae sakana jeung naon mending mangpaat bae. Masyaallah. Mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Tengah dahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tuh kuari urang ulah ngadahar lauk. Cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae ada dasar beuki nya mah teh. Wa hurrima alaikum saydul barr jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan mah wa huwa ma ya'isu fihi minal wasil makul binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok didahar eta teh binatang-binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok didahar na ye diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh anu ngabuburon mah anu halal didahar ku nu keur ihram atuh teh naon zaid ihram khalid teu
Ki Holid manggi uncal ditewa kunyana di buburon atau di panah digoreng haju di dahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna min jihati ngabuburonna haram min jihati ngadaharna ge haram teu meunang wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkan umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teu jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakan ke mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkan bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara nganu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus tambah ke parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae dedengean urang supaya ka Allah bae napas urang supaya ka Allah bae bicara urang supaya ka Allah bae per detikna teh ieu adalah ka Allah nah iyalah ngaranna ilmu makrifat uhillalakum saydul bahar halal teangan coba ge ilmu makrifat wa ta'amuhu halal kadaharan bahar iya ne ieu termasuk kana ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat lantaran lelempangan teh aya dua rupa aya lelempangan di dunia aya lelempangan akhirat aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae matana di ka akhiratkeun ceulina di ka akhiratkeun lempangna geus asa di akhirat bae kitulah ahli makrifat ieulah ta'amu teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanna naon ieulah ilmu muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah
wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna ilah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur, muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana peridahanana pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saidul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saidul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saidul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani ieu adalah saidul bahar, aya alamul jismi saidul barri. Haramkeun saidul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Nah ru'yat teu akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam. Nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu, padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae. Mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar. Dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu. Supaya pas na engke akbar apa henteu. Kitu dihitung, dikotret 2 kali 2 opat berarti. Lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti. Dihitung. Masya Allah. Kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia, kumaha di Mekah, aya penghitunganana sarua. Jeung di Turki tafautna urang jeung Turki sabaraha, urang jeung Mekah tafautna sabaraha. Iyalah permasalahanana. Lantak moal akbar atuh tahun ieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu. Komo di Mekah
sebab ai bulan mah kapan ayana di barat baton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus tuduh darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barukah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana teh di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak cek ahli pikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia ayo dek lupatkeun mana ngomong sia aya keur carita isukana orang bari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan menyarido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitunganana lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun keuna bubungahan sakedeung deui lurah diseret ji gitu sebab jana geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetep mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu di balik ieu aya saha sutradara
sebab shooting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat, nu jadi gubernur nama tetap. Ayo geus teu kuat tuh. Hiji geus, sakitu bae teh ngomong heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua, puasa ya puasa. Tanggal hijina haji, kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3, berarti orang puasa ke seberapa poe? Orang mana ya? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah, 9 ngaranna Arfah. Ansoma yauma Arfah, saja manu puasa di poean Arfah kana kafaratan. Eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah, sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang kata puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasa na. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tolol. Bolon tama jelema. Masyaallah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu, tarwiyah, arpah. Teu mah geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum. Geus pokona. Daripada bentan dele TV dele pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta bandingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh. Hati teh moal paeh lamun hati teu paeh teh hirup. Masyaallah lamun hirup boro-boro hati nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hati etana bae atuh pamajikan bungeun. Puyang aing cenah cek pamajikan. Kunaon teu hirup-hirup.
komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka murid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah kiai, kurban mah terus bae, boga mah hayu bae 2, 3, 4, 5 eueuh masalah. Eueuh masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi ditu naon buagah kula ieu naik sorangan eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuhaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah eueuh masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ah ndek ketujuhan we mangga embe hiji sorangan embe mah teh mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyilik-nyilik deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerenteuna ge sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah makabehan guys Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye tah mah wiridan biasa cak Kanjeng Nabi Musa boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti tah wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sejen langit bumi jeung eusina timbang tek
kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji. Timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masyaallah. Matak cek kula mau loba-loba. Besi ngambai. Hiji bae. Itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu dari hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deh yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tambah kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh. Salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu salat. Loba jasa ke loba ting salat deui. Bloon. Lain kitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui. Ngaji deui. Minggu ka selanjutna ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus. Ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pre eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu sakitu bae geus sama tanya engke ceknya kapanggih oh berarti ka ditu ceknya henteu atuh henteu iya tama kumaha nyana bae engke jawabanana balik ti marka tanya kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu Ki Uci mana Ki Uci Cilong henteu ya teh mah henteu jinganan gitu mencaknya kapanggih nyawanya nyawa okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu teh sil kejai kapanggih ku kertoa bener cenah kiai cara ku kula di kieu-kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah bisa kitu bae pokona mah geus kelek ge teh emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170 nu sajen aya 400 babaturan teh ipates saja aya keneh sebar eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan tapi Menteri Agama nelepon ulah ditandatangani berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa hiji nu plus kedua nu susulan geus bae ditangguhkeun ke Sabtu ke Senin ke Selasa ke Rebo
Itulah harapan jeung harapan asana cek ulan nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun mantap cek ulah ngaji bae urang sebab kuduna berangkat ku ari minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10 keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10 tapi cek ulah mah ngaji bae kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari tapi cek ulah ngaji bae salah pisan tapi aya nu ngabantu lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun oh kiai mau berangkat iya pakai PT apa bejakeun PT Uswah berapa banyak sekian ujiannya di bejaan belum ada apa-apa belum ada kabar belum yang lainnya ada kabar mah kabar apa bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta cak Haji Yasin tangkorak sia meureun unggal jamaah jadi kudu nararambah cak lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok maningan teu berangkat tapi jangan ngomong ngakulatan udah ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat di atas kertas namanya nama kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan tanggung jawab saya jadi geus bisa jasa kula mah 10 mata ngan lamun kula berangkat nu sejen teu mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing tah ai manasik bareng ai dahar bareng giliran berangkatnya doang mana teuing tambah sedihna maning teu berangkat kabeh ceuk kula gitulah dongeng na ieu kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kula udah tanggung jawab berangkat cuman bisana nyana 10 emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu tah geus diputus we ku kula tidak usah berangkat semua gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing guys tanggung jawab guys sama deki kemana kan ya deki kasumurkeun lah sumur di jahanam aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap boro-boro naik kalur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aing aduh sia naon ya aing ge disogok ieu aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna
jadi kesimpulan nanti ayat ieu bisa urang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani. Lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus, ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani. Kudu dahar saeutik mah kudu nginum, saeutik mah mangga, kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani. Carana ta'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna. Nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani, iyalah sok disebut Sayyidul Bahar. Lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna, pindah alam. Aya sadimana cicing sanajan di imah, sanajan di masjid, sanajan di majlis, sanajan di jalan, sanajan di mana nyana teh geus beda alamna, asa misah jeung alam nu eta. Geus engke sanajan neuleuh ping-ping, neuleuh susu, teu pengaruh. Teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah. Paling ge nyana molotot. Ieu naonnya eta nya? Eta kos kitu. Aya lain aya deui. Saha eta teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh, Abul Hasan As-Sadzili, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ghazali, belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta. Loba-loba deui nu sejenna ge. Bahkan kuari ge aya, kan urang mah teu nyaho bae. Teu nyaho bae urang. Aya. Nu mantak atuh hayang nyaho ka dijak mah dideuleu bae ku urang, jakeur balap. Balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula, mana nu panderi, mana nu setarna hebat, mana nu jempingna hebat, mana anu ngajalankeun motorna tapis cepet nyana datang. Ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge. Sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim, kabehan mukmin keur balap. Tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap. Aya anu endek doang balap tapi teu boga motor, aya anu hayang doang tapi teu kesampean, aya anu ngurus-ngurus nu balap doang, aya anu balap tapi motorna mogok, aya nu balap tapi tinggalin, aya nu balap datang. Ieu kabeh urang keur di lingkungan sirkuit. Naon sirkuitna? Nafsu. Laula mayadinun nufus. Nafsu teh eta adalah medanna. Jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah, menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleuh nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggalin. Tah ieu urang keur balap kabehan. Tah etalah caritana keur menuju Sayyidul Bahar, hayang ma'rifatullah wa rasulih. Sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh, aya anu datang leuwih ti rukun, aya anu perasaan. Tah eta ibadah teh kos kitu tah ibadah. Nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anu geus embung disogok, lamun magahan ngajina geus embung nanaon, geus teu neuleuh naon, teu neuleuh naon.
ya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna ai urang mah ahli kredit ngaranna ahli itu dunia abid dirham abid mobil abid motor abid jabatan abid dan lain sebagainya urang aing geus abid Allah mangan ka Allah doang hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah subhanahu gitulah ceritaan ieu ayat wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun nu ngagiringkeun malaikat nu pake ngagiringkeun seuneu lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut pan ieu jawaraan jelema teh poteskeun ku aing sia malaikat mah teu pernah belajar besi teu pernah belajar karate teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon garang-garangna ciwa teh asana dipites-piteskeun malaikat gelut bisa jeung malaikat malaikat make seuneu wer ilaihi tusarun ayo ka ditu kamahsyar cak presiden teh saya mah jangan atuh kan saya mah presiden tidak ada presiden saya makan raja tidak ada raja saya makan RT komo sia mah RT cak Tommy teh saya kan hansip seumur hidup geus saya bukan ya Allah digiring wae kabeh ge masyaallah wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas perhatikeun urusan haram perhatikeun urusan halal perhatikeun larangan-larangan ketika orang di dunia ingat orang jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta bakalna orang ditimbang ya digiring ilaihi tuhsarun ya Allah lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat pinuh ku sedekah ngabangun masjid ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti atut sia nyalurahna diseret nya siana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge teh moal kebel paling sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cek cenah teu panas meureun direrap doang ge panas komo eta aya kreditan didinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing ade wattaqullah zin ngaranna ka Allah anu allazi la yutusarun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan urang kabehan dihampura mata urang dihampura celi urang dihampura suku urang dihampura sungut urang dihampura hingga urang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus da doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji
ku panas na ngaji ku pasedak-sedak na ngaji lumantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karek nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagong Antek eta ngaji teh makin hareudang makin kagencet makin panas makin laleungitan ta dosa urang ti lain lalagaan lamun urang milih tempat nu ngeunaheun lalega ngopi ngarokok nambahan tah mah lain ngaji tah mah asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasedak-sedakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah